Asup bah tadi kunci. Assalamualaikum. Asup tadi kunci. Mana ya? Atas di mana bah? Emang? Alhamdulillah. Badeng hayain ka dieu teh aing teh. Aing keperyogian lah. Ka Ayo ge naon aing teh? Nah kasado ya tuh geus ka ditu ka dieu. Weuh, urang mah masalah duit mah urang aya mudun kitu tadi weuh. Apalan sih mesti ka dukun. Aing Ka ka dieu baca tuh ulin ka aing pasti nginjem duit. kira aku madoyok sia teh ka aing moal mere. Weuh aslina bah aing kita tadi ge ieu kuota ge eueuhan. Percaya sia tuh boga duit mah. Percaya kira eueuh we. Sia teh kontrakan boga kebon kadu anjing lega. Piraku sia teh kamari diajarkeun geus ngajual kadu. Kadu naon buah ge encan. Anu bare teh 100-an dibayar. Lah, Kagak 100 subang kayaknya dibayar sekalian hijikeun. weuh aing lamun aya mah ku aing bare teh pan teh hese ieu. Aing teh udud teh ngopi tadi ge. Manawi aya nambut 100. Weuh aing mun aya mah bae kudu nyanyi teh kudu kumaha ku aing brosor ku aing CS mah. Oke, gajian ku abi dibayar. Gablek cek aing teh eueuh. 100 wae teh moal mere. Heuna naon nu dibikeun aku aing atuh di rumah. Lit anjing butut kasiran teh. Waalaikumsalam. Lu gablek gitu sia teh nginjem mere teh 100 ka aing can bayar. Boga mah aing ku aing kemeli kopi jeung udud ku aing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ye. Tat. Daman. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tumen-tumenan Ustaz. Ka dieu. Mohon ya nuju ngopi. Nuju ngopi mangga cari-cari atuh sok cari. Nuhun. Sok paling dia. Sok cari. Rusuk ieu Tat abi. Mohon Pak Manawi. Mangga abi teh kan aya kaperyogian bade kanu sanes deui. Ieu kalangsan aya Pak Ustaz di dieu. Si Bang Doyok teh nujukeun amang Ustaz. Mohon. Ieu teh bade bicara ka rumah sakit bingung. Aya biaya puguh. Ieu mah Manawi aya rambut 100 kangge si Badoyok Mohon. ka rumah sakit gitu. Manawi ieu kangge nyewa mobil Ustaz. Mohon mangga. Aya Untungna. upami gajian. Bisa gitu na banyak. Pohon. Atuh hawatos atuh nuhun pisan pausa hawatos si Badoyok. Mohon. Abi bade melihatan dalam mobil. Teras wae ieu teh. Mohon bade bicara ka rumah sakit. Mangga si enggal daman gitu wadoyok. Ustaz. Sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kajian kan dia minjem duit. Ya sabar. Ieu urang dikeun usaha. Kurang dikeun dibayar. Nya, engke geus meunang ku urang ge dibayar. Tungguan sakedeung urang keur berusaha heula. Ieu loba san omong. Beb. Beb. Atas di luar yuk. Akangen. Kipli. Manawi aya. Yo. Kabar duka. Kapan duka naon? Aing geus tiba si Badoyok. Si Badoyok sakit keras. Kudu segera dibawa ke rumah sakit. Tak aing geus minta sumbangan. Dia dipanggil jeung si Ustad. Ku aing dipeta sumbangan mere 100. Maneh wayahna kudu mere. Demi kawan. Mang, naya naon yang ramean kieu? Kebeneran aya maneh Nur. Naon? Iya, si Badoyok sakit keras. Pokoknya mah Sakit keras kumaha pan tadi burang aing papanggih. ih ayeuna ge dibawa ke rumah sakit. Nah, Heuh teu boga biaya ieu teh aing bingung sebagai babaturan urang teh kudu arudunan. Tuh, tingali. Ieu karek aing menang 100. Maneh we Bener penyakit naon pan tadi geunan aya keneh Badoyok geunan. Engke. Jangan mah carita nama geus buguda. Penyakit teh canten deteksi kitu tahang ke geus di rumah sakit karek kanyahoan meureun. Bukan masih Badoyok teh juga. geus ti aing buru 100 geus ti aing buru. Wayo. Maneh Mana buru? Bulu ting sok aya wae bepelek Yuk, kanan teh putar. aing geunan. Ini balik nyeklan beteng. Kita aing 100 Aing mah sarua 100 nu aing oge. Bulu mun aing. Jadi kadang-kadang itu aing kape lah. Ieu. Aing mah ieu dia ek dipake nyewa ambulan, ek neang ambulan.
Anjung wayu Cik di itu atuh. Ai ambulan di desa gratis teh. Gratis anjung wayu. Buat ai teu merek korok-korok pacan mah kan supina kan khawatir. Kumaha atuh da ieu? Pokona mah aing neang heula ambulan. Anjung. Juk. Mana bisi arek di logok masih mandoy. Erek atuh da karunya. Ya pa. Mana Sama. Ganggu wae goblok kaget sama cek aing gini. Siapa karunya wadoyok itu mah parah cenah. Ya, Bebe aing nungguan meureun di jero tuh. alah kayak deui dia. Aing genan. ah iya aya Ya tah dibayar kurang ge. Makana Teu kudu hayu we nelponan we. atuh da butuh mangnya itu budak kering. Nah kumaha aing mah. Percaya pira minjem duit 300 wae ge. Isukan nginjem deui, pokona itu budak kering karunya. Dia ke mana ini? Awat sih mun untung aing teh diblokir ge nelponan kurang. Nagih-nagih tapi teu kudu hayu we moal detik nelponan mana-mana. Budak kering budak. Masih. Untung aing ngaloba duit. Dina ya Pak Ustaz. Iya terus balik kemarin aja kemana? Alhamdulillah salam sunat. Abi kan tadi di itu kalau pepenak sareng aki rabi. Dibankeunna cenah wadoyok udur cenah bade di canda ka rumah sakit. Pugu ka Pak Ustaz ge sami nabut artos 100 sakitu-kitu eta ge amplop ladang tahlil tadi. Abi ge sami Pak Ustaz. Abi yang 100 tadi oke sami tah ada kitu ge sami nabut 100. Wadoyokna gering teu. Ji, pugu abi ka dieu teh mudah abi teh naroskeun, bener teu? Ji. Nah, bae ka saya kapan wadoyok. Ya kalau daman wadoyok. Bawa cenah gering, Pak. Da gering cek saha ai? Cek Abah. Tadi nyebutkeun wadoyok geus kritis cenah rek dibawa ka rumah sakit ayeuna. Nah, kritis naon si kunyuk mah tadi mah aing pinjam duit 100.000 teh. Saha? Aki-aki rabi ku aing teh dibere. Kawin nyokot duit 100. Ka urang mah nginjem duit 100 sarua, Wak. 100 naon? 100.000. Kapa usah 100 kadang tahlil sakitu-kituna jeung mulai beas lah. 100 lawan. Heeh, tos selawat. Kudu diomongan Ustaz. Bisa ka Basdur. Punten, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ribu-ribu. Si Abah Jack nambut artos kapa Ustad 100 ka ieu 100 nyebatna wadoyok udur. Iya aya wadoyokna. Sugan ente nepot teh Mang Jack. Mang Jack. Iya tas papanggih mana tas bayar kawin 300 ya duit. Utang kawin pan. Itu duit. duitnya. Kumaha maksudna kumaha ya? Jadi mana teh boga utang kawin. Kawin ka butuh duit, tagih kuing teh. Ya mana namanya 300. Alhamdulillah. Mang ieu duit ti urang ieu. Ya. Kupret di Iya usah ladang tahlil ya deh. Tahlil Mang Jack tadi mana? Tadi kan itu tuh kabur. Teang. Teang wayu. Teang. Teang. Moal bener ieu kudu diungkeun ieu mah. Oh. Ka Ustad wani nipu ieu mah. Eta mah wani nipu eta mah piomongkeun Pak Ustaz. Dasar aki-aki meot. Untung we. Gunang duit tak kermaya. Aing otak mah cerdas. Bisa we ngalah duit tak kermaya. Ayo yuk. Siap. Aya naon pet kok aing geus dibayar. Geus pokona kita selesaikan ya pilu. Lu ka mana sih teh? Iya pilu geus siap Pak. Iya Pak. Geus dibayar. Tolong jelaskan pokoknya. Yuk, kumaha aslinya? Kenapa kumaha aing disebut gering segala cager sanyanya? Ngomong ka aing cenah wadoyok gering eta apa? Buktina cager. Sehat walafiat. Si ieu memaksa wae dan dihutang ka aing badoyo. Tetep kitu carana atuh. Da mane jadi jelema pelit atuh aing minjeman teu Kapan mere. aing teu gablek naon dibikeun ayo. Ya tetep salah mane teu mere nginjem ka aing. Pak Ustaz. Pak Ustaz, kamu nyari Ustaz kan tak? Mang Jack mah ka Pak Ustad ge wani nipu atuh ampun teuing. Ya Mang Jack kupingkeun nya. Jalma nu sok babari mayar hutang teh sok babari milikna alus. Dengekeun sia jalma anu apa da bukan dengekeun Kumaha sih? Mang Jack, jalma nu sok babari mayar hutang teh babari kana milik alus kan tong mayar ladang nipu. Nah dengekeun salah sia si badoyo. Aing kumaha? Da mane betul mere nginjem ka aing atuh. Kan aing teu gablek cek aing teh. Ah sia pelit we. Dengekeun heula tah Pak Ustad ge ngomong. Coba nyebut gering, kayak kumaha mun gering beneran. Beunang aing jalma jak-jak ieu aing disebut gering.
Panjang dan anak ku aing. Wah, bareng cenah wate burut cenah tadi mah aslina. ngobrol gitu. Oh, eta teh nyakeun ka Ades. Bener dia tadi ngomong gitu ka aing. Burut cenah. Aji sawana hantu aing mah. Aing naon ya? Aing teu naon. Aing mah cuma ngomong ke maneh, kikituanan tadinya di kudu. Ya, Mang Jack nak pas lain setuk we tuh. Nginjem aing gitu, aing nagih hutang. Nah, ngomong jujur. Ayana. Emang maneh merek. Mau aing teu gablek. Ah, jujur salah, teu jujur salah. Ah, aduh, bener lah. Mang Jack, nya ulah sakali-kali deui, geus ayeuna mah silih hampura, wadoyana sing damang, Mang Jack da sabeterna si enggal kabayar, si Aana bere kesempatan sakendapnya karunya. Asa ulah nipu deui nya, komo nipu ustad mah dorakana 2 kali. Allah, apunten sadendor, apunten ya. Nah, beli deui siapa? Langsung aja deui. Padayok. Heeh. Oream. Ieu kumaha ditanya hampura teh. Pelit cenah. Atos ayeuna mah atos. Uras bah. Pelit itu gablek kumaha aing ceng teh. Pura-pura tuh percaya sih.